lamun aceng jaga ku Allah dinasibkeun boga santri wayahna mun ti peuting jam 2 jam 1 hudang kulilingan eta pasantren baca-bacakeun kulhu baca-bacakeun ayat kursi sabisa-bisa bae salawat naon bae supaya barokah eta tempat ulah kosongeun tina santri cek guru dilaksanakeun ku kula aya balik ceramah jam 12 jam 2 hayu ngulilingan horeng lain eta bae seluruh kalakuan santri kanyahoan kurang bener horeng eta santri pan itu macam-macam nu dikobong horeng kak aya anu ngopi bae geus 2 mu waru ieu nu kieu nu ngabiakeun kolot pakaya kolot teh aya anu ngomongkeun calon mitohana bae ari calon mitoha dia kuari-kuari kumaha buku koret cenah waru aing kamari ulin di paraban oncom bae cenah sampai kotombean hulu aing aya anu ngomongkeun kabogohna bae ari kabogoh dia kuari kumaha doang tiba-tiba kieun ka aing cenah ku aing dihajar make idqala yusufu mental diembat ku aing pake palam maroenahu cicing bae waduh cek baturna ngaca banget dia lain teu mempan doa kitu mah aya anu kokorian bae bari teu ngeunaheun Allahu akbar him waduh aya nu kikituan bae aya anu maca kitab bae aya anu ngapalkeun amil bae aya anu halo besok jadi nih jadi emang siap-siap uangnya ada beas dijual 20 liter nu kebelaan kabogoh nu kitu bae aya eta aya anu ngapalkeun alfiah bae bade jeung ngaco ngapalkeun akeh eta kaji ngapalkeun eta kaji ropai aya bae santri bade ngagelendreng bae lah kula sok ngadengeun bae qala Muhammadun huwa ibnu Malik masantren mata betah mah meuning balik jadi nanti saya tak gitu amat gitu kan musollian alan nabiyil mustafa sakalian bebe jaka indung bapak tolol dia aya anu maca Quran bae kabeneran gaduh murid aya tama atau aya 10-an udah rajin unteuna 40 eta mah sia teh maca Quran bae ngaderes maca yasin bae ku maca yasin aku lagi aneh eta geus tama 4 kali bae cek ulah aing saya 4 kali tiap Jumat ieu kulah deukeun 4 kali malam Selasa dia 4 kali malam Minggu 4 kali cek ulah pohara amat ibu dah rajin amat dipanggil ceng ari aceng maca Quran kitu kan 4 kali bae pugu cenah Kak eta mungguna mah cenah ngiriman bapak kolot pan urang bapak kolot kan 2 ti ibu hiji ti bapak nini ge 2 kan jadi geus eta cenah jadi opatan cenah Kak cek ulah rajin amat Masya Allah pohara eta budak hiji waktu geus untama eta hiji waktu maca yasin dengan sakali kuliah deui kieu pan eta sakali tunduh meureun horeng wa ilai turjaun sadaqallahul azim ngomong geus kitu manehna cek manehna makolot pakolot rejengan bae nya buku imah aceng tunduh cenah ulah raribut nya rejengan bae eta mah cenah ada tah yang weutuh kayak cenah minggu hareup gitu kan ieu si ieu dua ngabagi berkat bae aya eta nu kitu aya eta Masya Allah dulur ibu mondokeun anak waduh bu pelem nya kana pelem alabatan pais belut ngageleyer pelem biaya masantren dikembalikan ku Allah jaga begitu ditimbang ibu jeung bapak amalihana blek berat kalando atuh ka neraka berat ya gitu mah ulah sok senang-senang tepuguh Kak waduh ndek dibalangkeun ku malaikat op cek malaikat aya naon Gusti cek malaikat jadi si malin neraka keula ieu si ieu horeng boga kana amalia blek ditimbang berat ka surga cek eta jelema amaliah naon Gusti pan dia bareto pernah mondokeun anak lin di Parung atau di Pasir Kopo mohon eta dia beak harita anak dia sabaraha tahun 5 tahun bahkan beak eta naga dia beasna
7 tahun lain anak dia menyatu bayi yo ngalaka dia gawena duitnya dia banyak 10 juta mun ya teka urja ajan anak dia mah mulian pulsa bagawena laju dia teh ngojek dan notok lin kana jambatan keragak buku mohon cenah Gusti tah hei Gusti anak kula pantah jadi kiai aing mah teh dinta jadi kiai oh anak dia jadi preman di Tanjung Priok aing mah teh nita jadi kiai nita ke mondokeun anak eta termasuk jihad fisabilillah gitu Masya Allah jadi kiai teh jadi urusan Allah sebab ibadah mah teu kanu bodoh teu ka kiai sarua ba tita ibadah betul apa tidak nah iya untung tante